Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng channelna Kang Oik Borelak. Mohonnya tong hilap mohon ditonton, teras di like, di subscribe, oke panginten di share gitu tanya dibagikeun. Oke heula hilap di komen gitu tanya. Mohon. Eh Kang Oik karasan panginten bade hal-hal anu kantos kealaman ku Kang Oyi tantosna panginten mudah-mudahan kealaman ogen ku kadang margi mohon kapungkur nuju zaman ABG atanapi anak baru gede atanapi nuju zaman pemuda masa-masa puber hartosna panginten nalika hoyong diajar bobogohan hoyong diajar kenalan tah bingung carana namun ayah hiji waktos aya awewe jeung lalaki nuju bobogohan dina hanapeun tangka caringin badag gitu ta kemargi Kang Oyi hoyong apal kumaha cara-carana ngarayu akhirna Kang Oyi susulumputan tah katukangan tangkal caringin eta terus naik ka luhur ningali ka handap eta nu bobogohan teh nyaeta di payeunan hoyong ngadangukeun kumaha carana ngarayu ka awewe gitu. Pas Kang Oik naik di luhur sing horeng tete lain bobogohan tapi menuju parasea gitu ta mohon ronon margina parasea sing horeng teh si awewena teh nyata hamil keureuneuh gitu ta minta tanggung jawab da kieu kadang teh cenah aa neng tos 6 bulan neng cenah hamil neng cenah isin ku batur kudu tanggung jawab kudu nikah cenah jeung abdi si lalakina bingung teh kahiji manehna teh teu boga gawe da masih kene kuliah kaduana panginten masih kene di bawah umur akhirna kumaha cenah neng kapanan kondisina akang teu didamel jabanan masih kene kuliah jaban di bawah umur nya cenah terus kumaha cenah abi isin ieu cenah hamil ieu keureuneuh lah cenah neng pasrahkeun we kanu di luhur gebeg teh nya naon pasrahkeun kanu di luhur atuh tangtos urang teh ngagorowok hei cia anu ngahamilanana mana anu ngareuneuhanana aing kudu tanggung jawab teu hayang gitu akhirna si pamuda jeung awewe eta ka kamar lohok kieu teh ka luhur gitu tah nya atuh pasti keuheum nya manehna anu ngalakukeun urang kudu tanggung jawab pajarkeun cenah pasrahkeun kanu di luhur cenah gitu. Oke, pengalaman nu kadua pintennya sami nu karana hayang diajar aya nu bobogohan diintip dina saung teh diintip gitu kan pertamana mah enakeun gitu ngarayuna teh gitu tah kan kadenakeun nyeri hate jeung keuheul nu aya gitu kan kawitna mah cenah engkau laksana bulan engkau bagaikan bintang engkau bagaikan cenah permata yang indah dan cenah rasanya dunia ini milik kita berdua atau pugu urang teh nya sim kuring teh ngambuk goblok sakitu legana ieu alam dunia di cepengan kuduaan tapi aku urang kudu ngontrak gitu tah atuh bayangkeun alam dunia nu sakitu legana gitu rasanya milik kita berdua cenah ari uing di mana gitu nya banyak salagalagana kuduaan itu tadi antawisna gitu tah kadang lagi aduh mohonnya sakit heula panginten dong itu sim kuring mudah-mudahan seueur mangpaatna utamana panginten sija ngiring ngahibur lah ka sadayana daripada ayeuna ngalamun sore-sore gitu tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.